Isuk-isuk ya teh besti geus aya si Mang tahu ngaliwat. Mang, meser tahu 5.000, tempena we sapapan. Heueuh, siap neng. Bari boga hutang ieu teh ka si Mang tahu teh besti 3.000. Pokona mah na kulkas teh kudu wajib we ya tempe tahu. Sup ka imah ningali si ayah tuh besti keur ngonten. Caritana teh cenah ek ngonten beberes padahal mah teh geus diberesan ku abi diawut-awut deui ku manehna. Rajeun teh geus beberes nyieun konten beberes aya keur pabalatak henteu nyieun. Ayah, ieu cek yang pangarendoskeun lah hoream pun nama nyari leungeun. Oh, ieu teh besti boga jengkol na kulkas setengah kilo ek dipasak we ek diempal. Dikulu blila geus we ieu teh digoreng heula sing asak terus karek dikulub. Heeh, besti da di kieu ge sarua ngeunah lah. Dikulub mah kalah kajahat gas besti. Asupkeun we ieu teh samarana tuh besti geus meunang ngareno si ayah. Sing asak ngagoreng samarana besti meh teu bau manehna sup we tah jengkolna. Caian we ku cai pangocokan cowe. Geus kitu mah galo bumbuan we. Biasa we bumbuna mah geuningan royco, pecin, uyah, gula, kecap, pedes. Eta mah terserah sesuai selera besti. Teu lila asak we tuh besti jengkol teh. Beres masak mah wang kaharep besti wang ningali nu muka daogan tuh. Sok cekeng ayah buka mumpung eueuh barudak. Karek oge ngomong geus jebul eta budak dua. Geus moal kabagean deui wae gerage. Haus cenah aa, haus cenah dede mah. Heeh, eta teh budak dua teh besti tas naik odong-odong jeung ninina. Adina mah meuni atoheun eta lanceukna ku kulutus. Rugi cenah naik odong-odong teh cenah udah panas, cenah bayar deui. Mending di rumah cenah adem cenah teu bayar. Ampun teuing budak eta tah geus turunan bapana we jeung indungna. Heeh, da geuning abi jeung salaki mah tara hayang ka mamana. Antak nyetel rumah tangga teh. Teu resep ulin kana loba jelema geuning besti bongan balikna teh sok kalah ka nyeri sirah. Naon atuh lamun cek bahasa gaul nama introvert geuningan. Ieu teh besti poe mah geus mendung meni pararawaek ai cur teh hujan gede tingali besti ek